kurang ngalamun. Kuligirnya hareudang. Kita abdi lokasi teh di Saung Mang Epen di Cilimus. Di Cilimus Desa Mekarsari. Mangga urang teraskeun kana Lamunan. Daun kalapa nu oyak katebak angin, sigah gupayna kawas gupayna nu lawas ilang kasawang deui nembongan deui asih munggaran nu teu kaontal dina Lamunan mun seuk manehna kiwari aya gigireun meureunnan hate moal tagiwur di rurungan atuh ka mana nah di mana ukur molebat dina Lamunan dina Lamunan ungkat tempat tos dipapai manehna taya laratan ungkap beja nu katampa dijuk-juk waleh teu aya kembang-kembang katresna nu fungsi nyambuang ukur tinggal waasna nyengitan Lamunan unggat tempat tos dipapai manehna taya laratan unggal beja nu katampa dijuk-juk waleh teu aya kembang-kembang katresna nu fungsi nyambuang ukur tinggal waasna nyengitan Lamunan. Tuh, halo Lamunan. Ayo dikawinkeun atawa sangka apa